mana gerak ka dieu geus aya guru. Wah, maknya. Guru tong lila. Eta maneh boga cilas segede kumaha teka ciri aya urang Satu baiklah hampurannya pada nyai gurunya saya bapaknya. Jangan dekat-dekat denganku karena kamu bukan levelku. Kita beda kasta, beda segalanya. Jangan mimpi saingi aku kalau kamu masih punya malu. Modal dengkul aja, gak ada harganya. Gaya lo, tinggal lo, muka lo, kam seupai. Gaya lo, tinggal lo, muka lo, kam seupai. tadi jaga urang maneh sedok ngitikeun Iya, hampurannya. naon ieu Berarti kok ke saya bapak. Alah bapak-bapak, buru pangguli ke sebelah lapar ya. Tapi cina tadi. Buru pangguli ke sebelah tulang. Tadi geus lapar marimar. Tuh ya kikan kudang alabatan mun yang anakan. Mohon bersabar, ini ujian. 5.000-eun, ngamis hasem. Halangan heula we teu maneh sawareh. Nah, ada ima 2.000. Abi mah teu boga kenalangan. Kamari geus dibelikeun kana jeroan. Ya. Langsung lo balesan. Masak lo nyarita. mana teu boga ceuli teka denges eta ngomong naon tadi lu ke kelas lu Woi, eta duit urang woi. Eta duit urang. Yang tinggal bunga tijam minyakan kio. Minyak kubutkan itu minyak mahal. Ya yang mana gitu. Yang mereka salon yuk. Aduh, yang kita ada semua mau belanja ke pasar. Acis nawe tuh. Ya, yang 5. Matre geus geulis mah saha nu resep ayam pan. Lalaki mah hayang melok awewe geulis. Lalu ka salon teh bisa make BPJS. Yang. Baik. Siap tuh posisi tepu atuh menit tinggal ikuti urang sangat gedean. Ini di pelongan wae jece. Dasar kecil jadi, tuh atuh lu murah mah. Nah, aku teh tiga sih gedean. Lu menikahin apa abi teh? Halo, jangan kembali datang. Halo, kembali di sini. Iya, kita bahas kecil urang. Enggak apa-apa nih kecil urang. Naon? Aku teh urang sudah tinggal bisa. Buku masih kata ibu murid deh.
Tadi belum sesongetun. Aduh, iya panon marimar geus kedutan katuhu bakal naonnya. Bakal mau sih ya. Lain, bakal curik ya. Ayo naon deui cantik. Kamu di sebelah. Abi mah lain pembantu. Eleh geus wani ngalawan. Marimar ambek ya. Belum mah Tuani. Ayah naon ya, mana nggak boleh si Lulu? Henteu, naon? Saha maneh? Alah, kau sudah tinggali we cerita tadi. Oh, ini dan Masuk wani kasar ka awewe, singet kok rat. Oh si Lulu. ayo lu. Mane wah ka bosen. Naon ka yang mane? Woi, biasa we tong bari nyengor. Kau jeung mane aing mah. Hayang urang mah simpel, hayang aya hiburan. Hayang aya hiburan. Mane adae kurang di taranjangan di lapang. Meh mane aya hiburan. Hampura orang mungkin ke mana. Tapi sekali deh orang ningali maneh kitu kasih Lulu. Urang bakal leuwih parah ieu. Rano, Iya, nuhun ya Abi atas ngabantuan Abi. sawi gosres perkara gede. Abi teh Belum balas siapa itu sih Rani itu sih. Hah? Hah, gini. Halus. Ngomong nek anterkeun indung, tapi nyatana kalau jeung si Lulu geuning. Iya tadi sih. Ganeng tong loba alesan. Tong saabang urang buka BPJS, mana sageunahna bisa nyeri hatekeun urang. Heeh atuh. Pi, gandeng mana saabang geulis bisa sageunahna ngarebut ka bogoh urang. Heeh atuh dasar ulmot. Ramane mah bodoh. Tong bari ngahina. Gandeng tong ngabela si Lulu, bisa disantet ku aki urang. Nggak salah, ini mah putus. Baju baru kau sayang. Ah, Cuk, bisa tutup gerbangna. Naon, Cuk? Wah, nyebut orang cucu, orang mah cantik. Alah, cucu Cahyati jadi cantik. Gandeng maneh. Pak, buka Pak gerbangna, Pak. Urang di luar. Di mana heula ieu we kieu karek datang ke sekolah. Buka heula tuh, Bu. Ah, buru udah cantik Ibu mah. Abi, leuwih kena cantik Abi. Nyambung ke ditu terus lah. Sok ke suara bus. Mami hese itu cuman apa sapon? Sapon. Atuh nuhun Ibu cantik. Mereka mana heula ka dari ya? Naon, Bu? Naon? Lari lapangan 10,84 kuriling. Ah! Di mana heula ieu? We kieu garek datang. Keberangan. Dek ka mana eta? Cicing ngalah di dieu. Lari lapangan kos batur. Moal kak. Ah, Ibu mah teu adil sih. Padi diasup ku dari kita henteu. Iya jam seberapa ieu? Mana orang ini? Ya kan datang. Bosan ditanya itu. Keberangan. Terus tadi mana? Datang ieu. Awas. Awas buka cedik. Oh ini. Mau ikut mana? Rek datang geus ribut gitu.
sekian pak yang papa. Anu itu. Ih, iya ti iraha ya iya. Sesudah buang air kecil atau besar harap siram. Pancina tadi kudu dibanyur. Ah, beres. Nah, bapaknya ke mana? Beres atuh lah ulah mana teh. Tadi ulang lagi. Karena putus kamari terus dekan lain tuh itu ka era. Heueuh, aweuna deui atuh. Oh, nya dibatur. Ayo lu temenan di dalam suasana. Mana emang karaju dulu. Ah, gitu weh. Kunaon kudu mana yang mending kitu sinis pisan ka urang? Paling dong, mending lu risih siapa? Nah, urang weh lu pirang kurang kan nu ngurus. Biasa weh atuh, udah ngomong teu mayan. Wah, ngajak gelut ieu mah. Ayo wah. Nosen marane. Hayu gelut apa? Hayu. Kuatan Satria Bajah Hitam Kisah Nihang Taraja. Kuatan jurus lagi gede. Ih gila. Kuatan tong asupan anak-anak ninja warrior. Hiya. Ya. Serbu. Serbu. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa bila masa. Kalau kawannya ngerajakan. Si pula tuh. Jangan securikan yuk. Ngajar. Gimana balik? Hei, garuda lagi.
Da emang maneh jelema. 멀리서 지켜만 봐줘 내 사랑인 것 같아서 그대 같은 마음인 줄 알았죠 다른 곳을 보았지만 바람처럼 이 먼지처럼 잡히지가 않아 보이지 않아 Remember love you I love you 사랑인 줄 믿었고 운명이라 불렀죠 Remember love you I love you 그대 눈동자 속에 내가 살고 있는데 Mana bet kabur, bukan salah. Nana tuh bet kabur. Era, itu era. Era kunaon, mana bodoh, lain masalah. Dengekeun urang. Teu kabeh nu pinter bawaan lahir. Lain era gara-gara eta abi mah. Barudak ngahina abi mah mawa indung abi. Abi tuh bisa ngalawan era gitu. Naon kayak mana? Masih kene nanya kahayang urang naon? Menang BPJS. Tosok ngahalaikeun. Sing apal kondisi. Kamu carangan. Hayu ngabar sok. Hayu ngarangan bisa duit. Dulu si gamalingnya. Nah, atuh kayak mana teh? Ditanya teu ngajawab. Waktuna dia lihat kadon ngambek. Hayang urang. Mane? Jauhan si Lulu. Balik deui ka urang. Urang kolong jodoh. Asal urang panjang duluran. Kumahanya carana abi yang robah jadi pinter? Orang bisa bodoh. Tapi sama yang mana pinter, mana kudu daek bisa geni ku batur. Tong daek dijajah ku batur. Era Kumaha carana? singwanian, simanteran mana teh. Tong daek dijajah ku batur. Masalah pinter mah hayu jeung urang babarengan usaha. Babarengan? Heeh. Urang buktikeun, yen anu bodoh geus siga urang bisa jadi pintar asal daek usaha, daek ikhtiar, jeung ngarobah sikap. Nya, ti aya nama hirup ulah kieu wae. Urang bisa ngabantuan. Nano, mana wae ta tadi? Ampura tadi si Ija. Oh nya. Sakola teh jiga nu uyut maneh sagala bisa keluar asusan ngeunahna. Belum atur ya. Teu boga pikiran. Dina urang teu ngarugikeun maraneh tong seueur ngabacot. Maraneh tong daek jadi leungeun-leungeun si cucu. Masih mau sok ditraktir sebelah tulang dengan ingatnya tanaman dititah pangnalangankeun. Ih. Ngalakeun ka Bogor demi memeriksa Lulu nu bodoh. Heeh, hina banget. Tong komentar kehidupan batur, cileuh leutik dina mata maneh teu kadeuleu. Cilehan. Teu apal diparibasa mah mah. Ngerakeun. Ayo ngerakeun. Wajar saparapat bisa otone cili. Jadi hati-hati. Urang ge apal.
Tapi kalau barbar Cimata, mesin Cimata mana yang macam mutiara. Mana pikir lah tuyung. Sabar atuh ya. Dulu tungguan. Lu si Ija ceri gara-gara maneh. Dasar maneh mah awewe laki. Aneh. Iya lain salah urang. Salah katu si Rano, lalaki keparat. Kunaon rawas ningali urang robah. Lu bagaimana ayeuna hubungan jeung si Rano? Tapi ingat suatu saat karma bakal tewek ka imah maneh. Nya lamun karma datang ka imah urang mah dek mau poe katun uat terek sanajan galak oge. Was maneh. Ya naon dia? Masih kena nak jaya lawan maneh dasar. Ya, mana ya? Urang. Maksudnya Si Lulu ayeuna mah jadi kasar. kunaon mana jadi kieu? Ka mana mana nu kamari? Abi nu kamari anu minang dibully, disiksa, dihina. Kapal urang si Fadil ya? Oh. Naon mun ngaran urang si Lulung geus nemtukeun takdir sorangan, tong nyalakeun ka urang. Ayo Fadil makan geus maca buku. Cinta kadang bisa berubah jadi benci. Aya paribasa, tong taluk pedah jauh, tong hoream pedah anggang. Jauh kudu dijugjug, anggang kudu diteang. Inti nama, tong waka nyerah, tong waka kumeok samemeh dipacok. Da moal aya hasil anu ngahianati kana proses. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. Kia tuh Fadil rapih ke sekolah teh. Pan kasep. Ayeuna teh lin ulangan. Nya, hayu waktu ngabuktikeun yen urang teh bisa. Salila sabulan, loba parobahan anu aya di kelas 12 bahasa. Rano di jauhan Ijah jeung Neneng. musuhan mah komun di kitu poe teh. Ketika mau aya menik ka urang, terus atuh tong ngambek. Teu da urang mah tong ngambek. Cek sama emang ngambek. Ya, ingatkan dia. Dengan yang kita saya diikuti. Alah, nah ka mana kutil maneh? SD operasi 1 juta ieu teh kutil teh. Anjir, alia, tong dieuwekeun ari maneh ciri khas maneh eta teh lebar ih. Ah dihina wae ku barudak. Jaman teu ngadenge urang, Kumaha? Kumaha? Sada kopi. aya kos baheula di Ija. Keun bae nya urang pondok jodoh, tapi urang kudu panjang duduluran. Da jodoh mah moal ka mana? Mun urang jodoh pasti urang bakal panggil deui. Sabarunya. Ayo nya hantir, yuk. Cantik di jauhan ku cinta jeung marimar. Bener ucapan si Lulu, mana yang ukur ngamanfaatkeun urang. Jadi sobat lain bisa sangunahna. Akhirnya aku dengan manfaat lain ngamanfaatkeun. Oh, marane dek hitung-hitungan aya nama jeung urang. Lain kitu urang mah, mongko urang teh sobatan, dina sobatan eueuh anu ngaranna pamimpin grup, eueuh anu ngaranna anak buah. Lamun niat mana dek dengan anak buah ngin pasukan, lamun niat mana dek dengan babaturan datang di orang. Iya. Jowe kali itu betul-betul urang. Abi jadi disegani, Fadil disebut bager. Ayeuna ulangannya. Naon cenah sadana? Aduh Bu, Ibu Gelis. Gane. Ayeuna absen heula. Nya. Anissa Raulas. Cucu Cahyati Cantika. Hadir Bu. Fadil bin
Bu. Tapi ayeuna mah kasetan kitu make baju teh. Alhamdulillah Bu. Cinta ilahi kalimat. Hadir Bu. Neneng Zuhra Farazen Dinata Wijaya Jahra. Dinata. Hadir Bu. Rano Alparama. Hadir Bu. Sari Jahlia Laut tercantik terunyu-unyu. Hadir Ibu, hadir. Siti Nur Marimah. Hadir Bu. Hadir, kabeh. Ayo nu kaliwat teh. Anu kaliwat? Aya Bu. Saha? Abi Lulu. Oh, Lulu. Atau sok ayeuna konsentrasi. Tibalan nadiungna. Ulangan, ayeuna teh ulangan. Ya. 거미 집이 지어진 걸까 머릿속이 마구 엉키지 그의 몇 배로 엉킨 심장은 내 다시 Ayeuna ulangan dibagikannya. Ricu. Sok dengekeun. Cucu Cahyati. 60 ka dieu bawa. Ngopi selang we. Bawa. Direbidi. Hakan sebelah we titani bodong we. Cinta ilahi. 60. Dia bawa Titi Nur Marimah Pan Eper Salawasna 70. Dia bawa Rano Alkaloma 88. Dia bawa Lulu. Dia sana 80. Masih gede. Nah, pesannya emang diajar si pinternya ada pemimpinnya juga. Fadil bin Ahmad Fernando 88. Dia bawa pinter aja nama Fadil. Bertahan kayaknya. Lebih rajin dayanya aja nama pinter. Saya kaliwan. Ayah ibu. Saha kaliwan. Sarija mana pinter no. Bodoh-bodoh teuing. Mana pada bobogohan wae atuh. Saha nu bobogohan dan tuh ibu mah fitnah we. No. Kembali ke pagi dina kebawalu kegeresekan gini. Nanaonan eta teh kepagi kelurah ini digerebek 86. Tusuk kitu. Banget pagawean teh beger jeung beger. Ayo keluar aya omongkeun. Omongkeun naon? Heueuh asa serius kieu. Ayo we ini. Aya naon? Hampurannya urang sok loba saha kamararaneh. Hayu ayeuna mah jadi babaturan, lain jadi anak buah deui tapi asli jadi babaturan. Kalau lagi hampur langsung nyeukeun maneh wae. Hayu sahabatan. Palanya urang ada kemarin ngelakokin heula. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang
Bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri. 갖지 못한 세상 한 가지 사랑 네가 Tong carana betul. Nah, mana? Tong carana. Sing balik. Tilu. Itu sih itu tuh. Nah. Tong carana. Jadi 갖지 못한 세상 한 가지 사랑 네가 자꾸 Tuh. 나도 모르게 너만 찾는 내 두발 아니 Abi anu kemari. Abi anu kemari. Tinggal anu. Abi anu kemari, anu minang dibuli. Abi anu kemana? Meremut kita tawa. Jangan kalah. Ya masyarakat, coba Kuatan Satria Baja Hitam Titanium Teraja. Wajah. Kuatan tongkat super ala-ala ninja warrior. Ya. 갖고 싶은 내 몸 Pengen kurang, pengen kurang.